Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala sabab urang tiasa kumpul sareng patepang di acara. Teu hilap sholawat miwasalam urang sanggakeun ka Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sobatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak Ibu nuku abdi dipika hormat, rerencangan nuku abdi pikanya, hatur nuhun tos dongkap ka ieu acara. Teu hilap abdi ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan ka simkuring. Simkuring Husna Anaya Putri ti SMA Negeri Jatinangor aya di tempat bade ngadugikeun biantara anu jejerna pentingna kajujuran dina kahirupan. Hadirin sadaya anu ku simkuring dipika hormat, urang kudu jadi jelema jujur sabab jujur kaasup kanu sifat nu kudu arurang dipiboga. Kajujuran penting pisan dina kahirupan. Lamun urang tara jujur, moal aya nu percaya ka arurang. Kajujuran sanes tina pacariosan hungkul, tapi oge tina perilaku. Contohna nyontek atawa niron ka babaturan. Zaman ayeuna hese pisan mendakan jalmi anu jujur, lantaran kajujuran salah sahiji sifat anu hese dilakukeun ku urang sarerea. Matak urang kudu jadi jelema anu jujur, ameh kahirupan bagja sareng tentram. Kajujuran oge ngarjarkeun urang pikeun jadi jalma anu tanggung jawab. Jalma anu jujur bakal wani nanggung akibat kana kalakuana sorangan. Ieu penting pisan pikeun ngabentuk karakter anu kuat sareng bagja. Soalna dina jangka panjang kajujuran bakal mawa kahadean. Cindekna hayu urang sadaya ngamimitian hirup jujur ti ayeuna. Ulah sieun pikeun nyariosan anu sebenarna. Sabab kajujuran teh mangrupakeun pondasi pikeun ngahontal kahirupan anu bagja jeung tentram. Rupina sakitu anu tiasa ku abdi dipika hatur, hapunten bilih aya kalepatan dina kecap anu kirang ditata titi, mugia urang sadaya tiasa jadi jalma anu salawasna ngajaga kajujuran dina kahirupan sabab kajujuran penting dina kahirupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.